wis ke kakor teh iman teh ada urang iman kene tapi dorakan tidak mau bagi sholat pasehat ngaji nipu begitu nama nipu berbahaya dalam masuk ngaji itu nama nauzubillah ngajian kurang dikasahkan ngawas bahwa hiji waktu didorakan pun motor dengan nafsu nah gini ayo nama sok ngabubuh nafsu rumah sami ayo sholat mabdi dekat orang ini ngaji ya alhamdulillah tapi suka bawa kene pun nafsu itu istighfar dirinya pulang kagok ini daripada beragama yang minta ibadah dan insyaAllah kita terbalik jadi budak malu mau segera kelepatan berobat kelepatan ya jadi cara di paparingan istiqomah praskual pada sana seorang yakinan ibadah jin tiap kemaksiatan hampir bebarengan ya teraskan ibadah mun bisa mana dan maksiat kudu bisa deukeun ya karena bima terbiasa itu karena maksiat tapi karena sholat alhamdulillah karena ibadah musafir alhamdulillah tapi mengawas kurang tapi ngomong berbaca bisa terbaik lumayan dan ulah satu ukur hilang bagi beda-beda kesengaja kurang jauh-jauh tinggal ngomong ke batur karena makin ngaji ya jauh-jauh lain orang sholat segitu maka ngajinya bajam 2, bajam 3 subuh tinggal nah baru pikirkan itu ngaji mah gak ada ngaji mah dan bagi ditambahan ngaji bagi kata orang itu sholat mengaji nagato bisa ke ibadah nagato sholat terpana kakau terbawa dulu tempat kita untuk semua justru paparingan ilmu paparingan ibadah supados nambahan kakiran kurang jadi sahih itu tebanan enak kurang ngaji sapali misalkan enak ditambihan walau ilmu tadina urang dina sayang majengkan torekat dina torekat majengkan hakikat wis ngaji dina torekat terbaru terjadi usaha mana ibadah permohonan bisa tidak urang menepi mata berita torekat hakikat mau bisa yang mati bukakan ilmu hakikat lihat di hakikat itu calon kebalik kubur terkini nauzubillah subhanallah walayan tapi mungkin bermanfaat ma'al kubri serta kubur naon to'ah jelema ke dikubur ke Allah dan ngalaksanakeun to'ah nanti itu manfaat jadi pada dalam panggung yang tadi maka tidak salah nanti madarat sabda iman naon maksiatul maksiat wa umari yengaran mujina teta homsu pirokin ayat 5 golongan dibagi dari tentinu ya kaum mujina dan dia mah ayat 5 golongan sadayana kasebut kaum mujina kaum wal khomisu jeung ari nu kalimatan nu kalimana tilu 7 teh eta an-najariyah tu kaum najariyah teh al muwafiqatu li ahli sunnah anu nyalujuan anu sarua teh nyaluan li ahli sunnah ke pikeun ahli sunnah wal jamaah fi khalqil ali dina ya dina ngayakinkeun ka pirang-pirang pada pelan Allah Subhanahu wa ta'ala wal mu'tazilatu jeung anu nyaruaan kana kaum mu'tazilah pinafi sifati dina ngeuweukeun pirang-pirang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala
wa hudusil kalami jeung dina ngayakinkeun anyarna kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa umar itu ya kaum Najariyah teh salah supirokin ayat di golongan. Jadi ahlul bidah satrasna itu kaum Najariyah. Najariyah mah hampir sarua sareng ahlus sunnah wal jamaah. Dina ngayakinkeun dina hatena yang pada melang urang sadaya teh itu pada melang Allah Subhanahu wa taala. Pada melang Allah misalnya. Ngan ayat tuluina ieu mah sarua jeung ahlus sunnah wal jamaah ngan sarua dikeun kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah sapalina teh dina samina jeung kaum Najariyah ngeuweukeun sifat-sifat Allah. Allah masih sifatan dalam kewajiban di Allah. Allah wajibnya sifat wajib di Allah, sifat anu mustahil di Allah Subhanahu wa taala, sifat nu 20 itu wajib Allah. Ieu mah diukur-ukurkeun ya ku kaum Mu'tazilah wa putusil kalami jeung teu ayatna anyar-anyarna kalam Allah. Jadi kalam Allah teh anyar gitu. Karena di Quran di anyar Quran. Padahal kalam Allah qadimatun bidati kita. Ya, qadim dipanggil kalam. Malah itu mantap binadat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ieu ngaranna Najariyah teh salah supirokin ayat 30. Bukina bahari tak kira-kira orang ya Allah kira-kira jadi ku Allah. Setahun dilempangkan ku Allah, 2 tahun kemudian bagi kanan ketika itu bawa diri sorangan kemudian bawa keluarga bawa para putra bawa bojo udah menjadi ku Allah intinya ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan turunan-turunan udah sadaya nanti tetap berkuasa jantan jauh-jauh ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Isi kuat mana ulah ka bawah umat. Kada Mu'tazilah rame ini gitu. Kada Najariyah ieu golongan sok ibarat ini itu kan. Ahli sunnah wal jamaah mobil asal semangat nanti mau baturan anak untuk usaha kami kamu harus suka wajah kok mau ibu buktinya mesti yakin Allah memilih orang samudaya tak pemberian mungkin ke Allah SWT mesti dapat dituturkan menjadi istilahnya dina pemberian nama itu pun aki disebut setiap pun terang lagi ya kalau sama hati nama melukai diuhanginya tapi abdi tak jangka dulu kurang kurang melukai kaulah sehingga benar tetapi kurang jangan benar ayatnya misalkan sepuh kurang borotin untuk ayat yang ini catat terus nuduhkan kaulah samudaya dina rohimna. Tapi ulah boga kan ulah cekate orang terus si yakin orang teh nuju sesepan kan unakeun ka urang boga hiji dua para tapi ke kalima Gusti budak abdi sorekeun sing tapi ka nah dia kolonna bodoh teh Bukan tapi masalah itu doa tukang macul, tengian macul nak buat dilakuin yang mengadukan marifat sebenarnya. Kalau tapi nanti ngaji kan, karena yang ngaduan tuh dari itu berkepanjarahan coba padahal itu bapak lagi ibu apa panjarahan, kalau kita menteri kita duaan. Padahal kelamana wawu kurang kayak wawu ego di saya tadi hari teman kurang di kalau wawu kurang wawu kakak tapi saya nyongkel dua kalau udah kasih bukan berapa minta duit nak kalau tidak sama
Nauzubillah summa nauzubillah.